nepangkeun wasta abdi satya kesawios Bu abdi bade ngajengan sababaraha pantarosan perkawis dampak COVID-19. Mohon manggane. Ngawitannya Bu, saur Ibu, dampak COVID-19 teh kanggo masyarakat terutama ibu rumah tangga naon wae. Covid-nya nanya, usah tahun orang teh covid teh tidak ulang tahun si corona teh ayeuna teh. Bisa sih Maret teh pas seueur pisan yang dampakna teh. Tingawitan seueur bapak-bapak anu di rumahkeun. Kan teu tiasa damel di luar panginten teh kengeng di karutuk sadayana perusahaan toko-toko sakolah oge neng online pangintennya. Seueur pisan ayeuna ibu teh usaha janten tahambat. Ekonomi nya kitu teh pamit aya usaha teu tiasa dapur ngebul pangintennya. Nah, eta dampakna mah seueur pisan kanggo ibu rumah tangga mah. Seueur lah berita oge berita tanggi-tetanggi sami we sareng ibu kitu. Perkawis dampakna mah terutamana kanu perekonomian. Soalnya anu paling dikhawatirkeun mah nya eta kesehatan. Seueur anu kadampakna kengen Covid di rumah sakit di kabinu tah itu sieun pisan pamit keluar teh mata kedah disiplin pisan kanu protokol kesehatan nu diwatahkeun pamarentah. Sareng kumaha Ibu tiasa mayunan atanapi ngalakukan sadaya permasalahan anu disebabkan COVID-19. Mayunan ibu kanggo permasalahan eta kami perkawis perekonomian alhamdulillah ayeuna teh aya bantosan pamarentah teh seueur pisan nya rupina teh kalaresan cara ibu oge kenging tina prakerja terus alhamdulillah ibu oge kenging bantuan tunai janten biasa ibu teh dianggo usaha anu ayeuna makan nuju musim teh online tah eta urang teh kedah icalan kukurilingan hendak sareng jalmi usahana anu biasa di bumi lah pami nya sareng eta oge pokona mah kuncina mah kedah patuh kanu protokol kesehatanana we urang teh janten urang terhindar dari penyawatna penyebaranana oge da sami urang teh kedah ngandukun usaha pamarentah nya kitu di ibu mah Mola tubuh ubari kitu mah abdi parantos ngahartos sareng hatur pisan informasi ti Ibu janten kanggo abdi